Tadi aya si Emen ka dieu Kang. Aya naon cenah nya? Eta Kang nanyakeun cenah sugan boga wadah susu urut. Oh. Pan aya Lin? Nya aya nama oba bahan mah. Dibere. Ya henteu tuh Kang, nu dibere. Nah, mah dibere. Nah, mah kita dibere. Nya era atuh Kang, manyabi mere kutang ka si Emen. Era atuh. Nah, jadi kan aku utang. Nya tuh Kang, ari wadah susu makan kutang Lin. Maksud semen mah lain eta tuh nyi. Urut wadah susu teh kaleng susu. Da si Emen mah teu nyebutkeun kareng Kang, nyebutna ge wadah susu. Maksudna kaleng lain kutang iroh. Teu nyebutkeun kaleng si Emen mah Kang. Jeung beulina ge. Nah, tuh make urut si Ijem, make mantara Abi, hayang urut Abi. Hayang teuing mere. Beulina ge, moalnya si Emen make kutang tuh Kang.